Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang kasadayana murang kali kelas 7 anu ku Bapa di pikadeuh. Kumaha kaayaana sadayana dararamang? Atuh pamugi-mugi Bapa ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan sadayana kelas 7 dipaparinan kakiatan kasehatan ti lahir dugi ka batinanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Alhamdulillah dina baranget ieu urang sadaya tiasa patepang rarai kitunya bertemu kembali secara online melalui video. Mudah-mudahan ini pertemuan menjadi wasilahnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang kali kelas 7 sadayana minggu kamari sataacan UTS, sataacan PTS. Urang sadayana parantos diajar atanapi parantos belajar bahasa Sunda tentang materi kaulinan barudak gitunya. Sataacan minggu PTS teh minggu samemehna urang diajar tentang kaulinan barudak. Jadinya urang belajar naon kaulinan barudak teh, teras urang sadayana nyaho kaulinan barudak anu ngangelagu atanapi anu henteu, terus rupa-rupa kaulinan barudak teh seueur kitunya anu aya di tataran Sunda teh. Nah dina poe ayeuna Bapa insyaallah bare masihan hiji video anu ngeunaan sareng rupa-rupa kaulinan barudak gitunya. Ieu video berbentukna gambar sapertos kumaha si main langlayangan, kumaha si main oray-orayan sareng sajabana. Ieu hitung-hitung urang nostalgia gitunya. Sanes nostalgia ai murang kali sadayana mah masih keneh kaalaman mungkin sapertos langlayangan. Nah ayeuna di Bogor masih keneh usum langlayangan gitunya, masih keneh aya di dieu salah sahiji pasti aya anu keneh main langlayangan gitunya, terus main backland, main kaleci sareng sajabana. Kumari kitu dina banget ieu Bapak arek masan hiji video. Mangga ieu video sakseni kumurang kali sad rupa-rupa kaulinan barudak nu aya di Sunda. Tegasna nu kahiji aya oray-orayan. Teras anu kadua aya kaulinan barudak langlayangan anu sok dimainkeun ku lalaki. Terus anu katilu aya ngaranna bentengan atanapi bebentengan. Terus nu kaopat aya samintrong, bisa oge disebat main karet. Nu kalima aya main gangsing, biasana dilakonan ku budak lalaki. Terus salajengna aya main bekel, dimana main bekel ieu dilakonan ku hungkul budak awewe hungkul. Terus anu ka salajengna nyaeta aya Roger Kaleng, dimana ieu ngadangukeun suara tina kaleng. Terus salajengna nyaeta aya peletokan atanapi bisa disebut oge babeletokan ieu kaulinan barudak lalaki. Terus salajengna aya babancakan. Terus salajengna barudak kedayana aya main lodong karbit. Ya lodong ieu didamel tina awi, biasana awi gomong atanapi awi bitung. Salajengna aya ucing sumput, ieu ucing sumput dilakonan ku budak lalaki jeung ku budak awewe. Terus salajengna aya ngadu kaleci atanapi main kaleci, ieu permainan dilakonan ku budak lalaki biasana. Terus salajengna aya kaulinan anu disebut engrang jajangkungan. Ya hanya budak-budak
anu tiasa salajengna aya gatrik. Teras salajengna aya anu sebut kaulinan barudak tehnya eta congklak. Congklak ieu dilakonan ku budak awewe hungkul biasana. Teras sadayana urang baheula sok dina Agustusan aya anu sebut kaulinan barudaknya eta balap karung. Salajengna nya eta aya balap ban-banan. Ban urut teras dipajukeun make leungeun urang sadayana. Teras aya perepet jengkol, ieu perepet jengkol sok dinyanyikeun perepet jengkol jajahean. Teras salajengna aya main sondah. Nah main sondah ieu dilakonan ku budak awewe jeung budak lalaki. Teras anu terakhirnya eta aya main galah asin. Budak ieu oge dilakonan ku budak laki jeung awewe. Nah kumaha barudak parantos ningali panginten videona terus ditingali. Nah eta video teh nyaritakeun rupa-rupa kaulinan barudak anu aya di tataran Sunda kitunya, anu aya di lingkungan urang khususnya di daerah Bogor, Sukabumi atau Bandung sareng sajabana gitu. Nah ayeuna saattos ningali video anu bieu ku bapa arek dipasihan tugas murangkali sadayana kelas 7. Naon tugasna, naon pancen mandirina, tugasna kur aya hiji. Tugasna naon nyaeta mangpraktekeun salah sahiji kaulinan barudak anu aya di tataran Sunda anu tadi teh tah praktekeun pilih ku sadayana bade lanang layangan, bade congklak, bade main karet, bade main ucing sumput. Eta mah telangkung nu penting mah anu gampil ya bisa dilakukan di bumi gitu. Pak sareng saha ngalakonana ieu kaulinan barudak? Pami aya nu gaduh rai jeung rai atanapi rai itu adi, kalau gaduh raka sama raka gitu ya. Boleh ya sama siapa aja, yang penting kalian melakukan ataupun mempraktekkan salah satu permainan yang ada di tataran Sunda, permainan kaulinan barudak. Nah gitunya. Teras dikumpulkeuna enjing dinten Kamis tabuh 15.30 dikumpulkanna besok jam 15.30 gitunya. Tah mung sakitu ala kadana pa ayeuna anu tiasa ku bapa dipikahatur atunya. Mudah-mudahan ieu pembelajaran aya mangpaatna kangge khususna kangge bapa umumna, kangge urang kali sadayana, mudah-mudahan oge urang sadayana tiasa ngalestarikeun atanapi ngamumule kaulinan barudak anu aya di tataran Sunda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang sami-sami tutup wae ku membacakan doa alhamdulillahirabbil alamin. Terus istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sareng doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.